makana saur Imam Ghazali caritakeun maot teh dilibatkeun tangkal cau teu milih sasahana ketika geus waktuna dipanen mangka disabet wae dokter pakuran cau pasepuh tangkalna manfaat daunna mah manfaat buahna mah manfaat jantungna manfaat oerna manfaat jolo dari nadom isuk-isuk jantung pas sore wer isuk-isuk luntang lantung pas sore ngagoler seueur jelema nu kitu pasepuh isuk-isuk mah luntang lantung we biasa ini ka warung ini ka tatangga ngobrol sareng tetangga ari pas sore ngagoler keureun golepak ngagoler maot teh atuh jadi urang teu terang karena maot oge nya saha nu terang ka urang bakal dicabut nyawa ku Allah tos seueur jelema anu teu terang tapi kulantaran kitu jelema tapi naha teu apa teh emut urang yen bakal maut sadidinten urang sedangkeun malak Ijrail memperhatikan ka urang teh sadinten 70 kali hadis sok kali 24 jam dibagi 24 jam tidak 70 kali sabaraha henteu sajam-jam acan teu setengah jam acan merhatikan ka urang tapi nah urangna dipilih orang-orang kudu emut karena bakal urang teh bakal maut bakal menghadap ke Allah tapi urang asa hare-hare aja kadang urang asa sibuk memperhatikan urusan kehidupan urang ya kenapa itu jelema nya leres teh makana peryogi silih wasiatan kieu teh sangat urang emut kumaha emut kana maut Gusti abdi teh bakal uih ka Gusti bakal dicabut nyawa teh mau di dunia wae bakal itu kulantaran kitu lamun jelema berpikir kulantaran di dunia ieu moal tempat calik salawasna ayo urang kuatkeun ibadah kuatkeun ayeuna tingkatkeun ibadah tingkatkeun ayeuna naon tah menghadap ka Allah tuh rupa-rupa amal saya dikerjakeun lantaran ieu dunia tempat berusaha jalan liwat itu tujuan urang saasina lamun jelema tos berpikir kadinya bakal cengkat bohirna cengkat batina bakal merekatkeun dina ibadah ka Allah dina poe Jumat oge moal aya 12 bakal aya 40 umpi bakal aya 40 jami mun aya sadayana eta di dieu pada kaen nya kumaha upami kanyaba ka Sumatera ya teu kudu aya we teu kudu dionan teu kudu diteh ulang kade kudu Jumatan di dieu di Sumatera eta mah anu aya nya punten-punten ibu-ibu sadayana kalau bapak ayo bapak-bapak kewajiban itu Jumatan nutar biasa nutar biasa istiqomah eta teh merupakan kawajib saur paemu tadi kan sebagai eta teh fardu ain wajib upami ibu mah teu wajib tetepan di masjid berjamaah wajib teh di imam kumaha cara mah di masjid sae teu naon daripada di masjid kosong tuh insya Allah jadi kita fungsi teh watawasau bil haq watawasau bis sabr khususnya masyarakat abdi umum kamu sadayana kasepuh atur punten kaseluruhnya nah eta panginten abdi oge selaku putra daerah di dieu alhamdulillah ngisi pengawasan tiap ayeuna sasi kadang aya langkungan semingguan ya kadang keur 5 sasi kadang 6 sasi punten nya da teu istiqomah biasa tah muga-muga ku ayeuna abdi silaturahim ka dieu da abdi teh ayeuna mah di Garut posisina ya termasuk kena itu ka dieu nya belajar kasepuhnya tadi pagi nyebut ngawas ka dieu alhamdulillah ada silaturahim ka dieu biasa ngawas di dieu sasarangan belajar nah moga-moga we untuk pidoana khususnya di para guru-guru para alim ulama abdi di dieu sing tiasa istiqomah sareng ibu-ibu amin ya Allah ya Rabbah mun pidoana ti para guru-guru sadayana nya di bapak-bapak MUI di sarayana para guru-guru ajengannya moga-moga abdi sadayana belajar di dieu dijaga diraksa ku Allah nya dohir senaran batin diselamatkan dunia akhirat khususnya orang sadayana oge sami nya moga-moga urang sadayana biasa ayeuna naon tah kalebetkeun ka golongan jalmi anu jihad dina agama Allah memperjuangkeun agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali para sepuh jamaah rahimakumullah masih di Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat anu 5 waktu. Intina daripada salat naon tah nyaeta urang menghadap ka Gusti karena dina tahiyatul eta urang tujukeun lampangkeun hati urang ka Allah tekadkeun teu aya anu wajib disembah anu di anu naon teh anu diibadahan salianti hiji Gusti Allah cek dina batin urang teh
dibarengan kulisan at-tahiyatu dina batin urang tekadkeun urang hormat, tekadkeun urang sadaya kasayang tetep ka Allah, tekadkeun sadaya jaringan saray tetep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tos seueur sabab ayeuna akhir zaman jelema teh sudah ninggal-ninggalkeun salat, ninggal-ninggalkeun ibadah ka Allah. Coba ku ibu sadayana, ku bapak sadayana, kewajiban ku urang teh ka putra teh ngadidik diri ibadah ka Allah. Iringkeun salat, iringkeun ayeuna naon tah wudu, belajar wudu, belajar salat. Ajarkeun wudu, ajarkeun salat. Eta anu bakal ditanyana, oke. Inti anu bakal pokok bakal janten pertarusan di yaumul hisab eta salat heula. Tah, saata Rasulullah bareng ngeukeun geus eta salat. Ya. Makana inti dari salat naon tah akhlas sadiditeun na salat hiji takbir. Allahu akbar. Naon tah? Sabab tekad ucap lampah dina salat. Nyata dina takbir. Tekad kudu menyatu hiji. Kudu menyatu. Sanes menyatu tuang sanes. Menyatu tengah hiji.